Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر Sadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasuluhul habibul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Dina kesempatan ieu sim kuring bade ngaoskeun hiji nadoman Sunda tentang ilmu fikih dina pasal martelakeun paharaman ka jalma anu gaduh hadas. Ieu nadam teh disusun ku Mama Pagelaran Dua Sumedang nyaeta Al-Alim Al-Alamah Kyai Haji Muhyiddin bin Ahmad Narib rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Mugia ieu nadaman aya manfaatna khususna kanggo sim kuring umumna kasadayana anu ngopingkeunana tur anu ngamalkeunana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Saha jalmanu batal wudu maka haram salat nu sunnat nu fardu. Haram tawaf nyanda Quran jeung mawana angin lamun dicampur ku nu liyana. Ari nu haram ku margi janabat aya genep nyaeta nu tadi opat. Salat tawaf nyabak Quran jeung mawana kalimana ditambah haram macana. Kagenepna haram cicing di masjidna angin lamun sieun cilaka awakna. Ari anu haram ku sabab palangan rejeng nipas aya 10 bilangan. Anu genep ieu anu geus disebat nyaeta nu haram ku margi janabat. Katujuna haram liwat di masjid lamun sieun ngucur getih batak rujit. Kadalapan eta haram puasana ari kasalapan haram ditolakna. Kasapuluh haram di alam sukana dina antarana bujal jeung tuurna. Saha jalma nu batal wudu maka haram salat nu sunnat nu fardu. Haram tawaf nyabak Quran jeung mawana angin lamun dicampur ku nu liyana.
Ari nu haram ku margi janabat aya genep nyaeta nu tadi opat salat tawaf nyaba Quran jeung mawana kalimana ditambah haram macana kagenepna haram cicing di masjidna angin lamun sieun cilaka awakna ari anu haram ku sabab palangan rejeng nipas aya 10 bilangan anu genep bieu anu geus disebat nyaeta nu haram ku margi janabat katujuhna haram liwat di masjid lamun sieun ngucur getih matak rujit kadalapan eta haram puasana ari kasalapan haram ditolakna kasapuluh haram di alam sukana dina antarana bujal jeung tuurna wallahu a'lam bissawab akhirul kalam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh